Alhamdulillah guys. Alah, istirahat dulu guys. Istirahat. Abah teh baru pulang dari pasar. Apunten ya. Itu saning ku lapar. Tangan jadi konten kreator teh kieu guys. Jadi segala rupanya amun aya ide-ide anu kira-kira cemerlang teh langsung dibikin video. Aduh, ada yang lewat guys. Kan udang teh ai jadi konten kreator mah kudu bisa berpikir anu jernih. Pan alhamdulillah abah teh yuk kebenaran bari di jalan ongkos terus di pasar lapar. Jadi ini tuh sarapan dulu. Sanes ngabibit sanes naon abah teh. Jadi nikmat mana lagi yang kau susah kementak. Jadi hirup mah kudu selalu dinikmati. Yang amun terjun kana dunia perkontenan, ulang teh ulah caraan. Ulah pantang menyerah, kudu konsisten dah. Ada yang lewat juga. Ini tadi pinggir jalan guys. Aduh abah teh cenah kenapa? Konten teh cenah mah di pinggir jalan. Anu penting mah urang mah ngonten heula. Bukannya itu aya manfaatna urang teh. Da amun dulu badai terjun kan dunia perkontenan kieu we kawas abah orisinil lah. Bean coba ngedit naon gitu. Orisinil ya. Kan cenah urang teh dituntun kudu aya menarikna. Omong pancen aya mah kudu upload video saya non teh foto. Wae foto bingung abah teh. Wajahna ge goreng dieu. Sanes goreng jadi teh sarojeng ieu nya dan di sorangan. Nikmat mak. Tak ya dulur. Pokoknya mah ka dulur-dulurnya. Dulur-dulur abah. Anu nyen kontenan wae. Hiburan naon apa naon lah. Itu dah. Penting mah urang mah hiburan dulu, guys. Hiburan dulu. Anas menarik jeung teu mah meureunna eta mah kumaha video urang na. Itu tah. Atur nuhun ka sadayana. Anu tos nonton video abah. Anu tos like, komen.